Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing barudak sampurasun. Kumaha damang sadayana? Mugia urang sadayana ayeuna dina kaayaan sehat. Ku ibu didoakeun nya mugia sadayana dina keadaan sehat. Amin ya robbal alamin. Ayeuna teh pendak deui sareng Ibu Agnia dina pangajaran bahasa Sunda. Satu acana urang diajar, mangga kawitan heulan urang ngadua. Ngadua sok dimulai. Dina pangajaran ayeuna tujuan pangajarannya nyaeta nu kahiji murangkalih tiasa ngawi atawa nembangkeun pupuh magatru. Anu kadua nyaeta murangkalih tiasa ngalengkepan kalimah ku istilah tempat. Nembangkeun pupuh magatru. Hayu ayeuna mah urang diajar nembang pupuhna magatru. Nyaritakeun sasatoan ku ibu sareng bapak guru bade dicontohan heula. Pek ku hideuk Bandungan. Terus turutan nembangkeunana. Pupuh magatru. Sato galak belang coreleng teh maung kabeukina dahar daging mun ngagerem tembong sihung anu ganggu moal wani cicingna di leuweung ganggong bulu hideung sato katelahna lutung dina tangkal resep cicing gawena nganting gulayun sakapeung sok cungar cengir mun pareng aya nu nempo aya deui sato leutik tapi lucu ngaranna teh apan bajing bulu lemes semu hipu kana bungbuahan beki kalapa ngoramah komo. Tugasna atawa pancen nyaeta turutan nembangkeun pupuh magatru. Mangga pilih salah sahiji atau pilih satu bade nembangkeun macakeun nu maung, lutung atawa bajing. Oke, direkam nganggo voice note kirim ka WA na Bu Agninya. Nah, anu kadua nyaeta ngalengkepan kalimah ku istilah tempat. Dina kotak ieu aya sababaraha kecap anu istilah tempat aya gunung, jurang, sawah jeung sajabana. Nu kahiji nyaeta pare di titik-titik, tereh dipanen. Naon cobi? Aya di mana? Aya di sawah. Nu kadua nyaeta sakitu halodoge. Sumur teu saat mohon. Pancen atawa tugasna ieu eusian 5 ku istilah nami tempat nu aya dina kotaknya. Mohon. Seperti contoh anu tadi nu sawah jeung nu sumur. Hatur nuhun dupi pengajaran bahasa Sunda anu dinten ieu atas rengse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.